Biografi Oto Iskandar Dinata. Raden Oto Iskandar Dinata nyaeta pajuang kamerdekaan anu lahir di Bandung 31 Maret 1887. Manehna mimpin pagojoban Pasundan Sapra warsi 1828 nepi ka 1842. Organisasi ieu usik dina widang atikan ngadegkeun loba sakola, budaya, ekonomi, bank sarta koperasi, sarta hukum, lembaga bantuan hukum, sarta rehabilitasi urut narapidana. Warsi 1831 nepi ka 1841 manehna anggota Polsrat anu jadi embrio di Dewan Wakil Rakyat dipoe kaharupnakeun. Anjeunna boga cita-cita hayang jadi guru. Satuntas sakola di HIS Bandung, Hollands Inland School, Pak Oto neruskeun sakola ka HKS, hogere ke School Underbau, sakola guru atas di Purworejo. Kusabab keinjing suhut tina diajar, akhirna cita-cita laksana. Anjeunna dipindahkeun ka Bandung ti keur sakola di HKS kene warsi 1845. Manehna jadi anggota BPUPKI, awak penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, serta deuk dina PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oto Iskandar Dinata milu ngarancang UUD 1845 dina sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1845. Oto ngusulkeun Damai Soekarno dipilih minangka presiden sarta Harta minangka wakil presiden. Anggota sidangnya tujuan usul kasebut secara aklamasi. Saenggeus Indonesia merdeka, Oto diangkat jadi Menteri Negara anu ngurus masalah keamanan. Dina kalungguan eta pisan manehna leungit dina akhir wasi 1845. Bisa disebutkeun Oto Iskandar Dinata nyaeta jelma leungit kahiji dina sajarah Republik Indonesia. Anyar 14 warsi saterusna nyaeta 1858 kaungkapian manehna dibunuh saurang polisi ngaranna Mujitaba. Pembunuhan eta dipigawe di basisir Mauk, Tangerang. Sang pelaku dihukum 15 warsi penjara, tapi di jero pengadilan henteu kaungkap saha anu ngajurung Mujitaba. Prijana Abdul Rashid kiwari Prof. Dr. Andes anu jadi daksa dina sidang eta menta tambahan waya sidang pikeun ngungkap dalang dibalik pembunuhan eta. Tapi bombolonganana teu terkaweul. Bukituna ngan pelaku lapang anu tertangkap serta dihukum. Tapi aktor intelektualnya teu tersentuh pikeun dihormatan jasa Oto. Pemerintah Jawa Kulon ngawangun hiji taman Astana Pahlawan di Taman Gresik Lembang. Dina batu nisan ditulis Oto Iskandar Dinata, lahir 31 Maret 1887, wafat 18 Desember 1845. Sebenarnya teu aya jasad Oto, teu aya jenazah Oto Iskandar Dinata di dinya. Anu aya ngan sajemput Gresik ti basisir Mauk terbungkus lawan bodas. Kelompok genep. Sakitu wae ti arurang hapunten bila aya kalepatan hatur nuhun.